Abdi Nunamina Syahrini. Abdi Dias. Abdi Junaidi. Sarerea di kelompok 3 bahasa Sunda. Di dieu sarerea bade mayangkeun video anu berjudul Si Kabayan. Ini masakan goreng ayam sareng telur lego karesep AA. Unang ya, kayak ada gula teh. Nya asa misari ya bilang atuh panas-panas kieu mabajak sawah. 3. Ya kumaha nya neng teh dijodohkeun sareng Aujang teh ya. Kalau si Ujang sombong teh. Iya, tapi nya neng teh cinta. Kan bari teangan kalanya pergi si Kabayan lain magara beberes gegero jeung bebenah. Nya Bu, Ieu rantang asa wae di imah ya. nya Bu, tadi tos ngawadahan dengan sangu. Ambu teh masak kedaharan sikeun arurang lain sikeun si kehet. Nya karunya atuh Ambu, kabayan teh tos ngabajak sawah poe panas poe kieu. Kabayan tong nyamperkeun wae si Iteung teh geus dijodohkeun ke si Ujang. Apa tinggalun? Kenapa tuh kamu can di dahar? Dari di bawah si kehet. Ambu, atau di mana? Bareng ngirim mah. Mbak kuring di angon-angon kukuring. Iya. Si Kabaya kunaon sih di kitu? Eta si Iteung yang dijodohkeun jeung si Ujang. Si Ujang anu sombong teh nya. Heeh. Nah, sabar nya, atuh. Jangan main bisa anu ngatur. AA eureun heula A. Kabaya. Nah, anu lempang. Tega udah motor ya. Ya ti heula nya abdi berdua. Udah. Tinggalian beunghar ku Ambu. Ini lagi si Kabayan, Ambu dukuk percaya kan Neng jeung ka Ambu. Si Ujang teh beunghar nya heuh lebah hutangna karena 10 juta. Hah? Abang? Ih teu percaya mah sok we Ambu tingali ku Ambu. Ambu, balikeun duit urang nu tos dipake ku maneh. Ieu kan tos jadi milik Ambu. Kita atau gawe sama kasar. Pasti. Balikin duit Ambu. Tah. Kan Ambu Kabayan walaupun jelema teu boga ge tapi Kabayan mah